Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Dilanjutkan kitab Fathul Qorib al-Mujib. Kitabu ahkami toharoti ari ye kita bade mertelakeun pirang-pirang hukumna susuci. Wal kitabu jeung ari ngaran kitab lugotan ceuk lugot masdarun eta masdar bimana domi barianan makna ngumpulkeun kumake makna ngumpulkeun wa jam'i tegasna ngumpulkeun wa jeung ari ngaran kitab istilahan ceuk istilah ismun eta hiji ngaran li jinsin anu nuduhkeun kana jinis minal ahkami tina buktina pirang-pirang hukum. Ama babu anapun ari ngaran bab pasmun tah eta ngaran linauin pikeun warna mimma tina buktina perkara dakhola anu asup ieu ma tata zalika jinsi tina sahanapeun itu jinis. Wa toharotu jeung ari ngaran toharoh bipat hitoi kumake patahna toharoh lugotan ceuk lugot anado patu eta susuci. Wa amma jeung anapun ari ngaran toharoh syar'an ceuk syara papiha mangka eta tetep dina sawarehna ieu emak. Tafsirun ari pirang-pirang penjelasan eta tetep dina sawarehna ieu toharoh. Tafsirun ari penjelasan kasirotun anu loba minha eta tetep dina sawarehna ieu anu loba teh qauluhum ari dawuhan para ulama. Paluma eta basa paluma eta migawena kana perkara tustabahu anu dimeunangkeun ieu emak. Anu dimeunangkeun bihiku ieu emak non as-sholatu sholat min wuduin tegasna tina buktina wudu wa guslin jeung adus wa tayamumin jeung tayamum wa izalatu najasatin jeung ngaleungitkeunana pirang-pirang najis. Ngaran toharoh teh ceuk sawarehna ulama mah perkara anu ngameunangkeun kana salat tina buktina wudu adus tayamum jeung ngaleungitkeun najis. Ama toharotu anapun ari ngaran toharoh bidomi kalawan didomahkeun toharoh tona pasmun eta ngaran libaqiyat teu maipikeun sasesana cai anu dipake susuci wala makana jeung dina samang-samangsa bukti non al mau caina alatan eta jadi alat atau haroti kana susuci istadroda maka nyieun bade istirod saha musonif buku musonif li anwa ilmiahi kana pirang-pirang warnana pirang-pirang cai. Pakola maka ngucap ki musonif almiahu ari pirang-pirang cai allati anu yajuju anu meunang ieu lati aya sihu tegasna anu sah atohuri anu suci biha ku ieu cai sab umiahin eta 7 pirang-pirang cai. Mausamai tegasna kahiji cai langit aya nazilu tegasna cai anu turun min hati langit. Wahwa jeung ari ieu cai teh almatoru cai hujan teh ngaranna hiji cai hujan wa maul bahri jeung kaduana cai laut ay milhu tegasna cai asin wa maun nahri jeung cai walungan ayal khuluwu tegasna cai anu tawar wa maul bi'ri jeung cai sumur wa maul aini jeung cai nyusu wa maus salji jeung cai es atawa cai salju. Wa ma'ul bardi jeung cai hujan buah wa yajma'u jeung ngumpulkeun non hadis sab'ati kana ieu cai anu 7 naon qauluka dawuhan ki musonif. Maeta perkara cai nazala anu bijil atawa anu turun ieu emak minas sama iti langit au naba'a atawa cai anu bijil minal ardi ti bumi. Jadi cai anu 7 teh kabagi 2 jadi cai anu bijil ti langit anu turun ti langit jeung cai bijil ti bumi. Ala sipatin tegasna ala sipatin kana kumaha bae buktina sifat kana anu bukti ye sifat min asli khalqati tina asal mimitina kajadianana anu ti heula. Sumamiahu tuluy anapun ari cai tan kosimu eta narima kabagi ieu cai ala arbaati aksamin kana 4 pirang-pirang bagian. Ahaduha risalasai jina anu 4 tohirun eta ya cai anu suci pinapsihi dina zatna ieu cai mutahhirun tur anu nyucikeun li ghairihi kaliyana ieu mutahhir. Ghairu makruhin anu henteu dimakruhkeun naon istimaluhu makena ieu cai
Kaijita ya cai anu suci tur nyucikeun tur henteu dimakruhkeun. Wa huwa jeung ari cai anu suci tur nyucikeun tur henteu dimakruhkeun teh al-ma'u nyaeta cai al-mutlaqu anu mutlak an qaidin tina qaid lazima anu misti palaya duru mangkah henteu aya madarat naon al-qaid itu qaid al-munpaku anu dipecat kamaul bi'ri sapertikeun cai sumur pikaunihi dina kaayanana itu cai mutlakon eta cai mutlak nyaeta cai sumur cenah. Wasani jeung ari bagian anu kaduana tohirun eta cai anu suci pinapsihi dina zatna ye cai. Mutahhirun tur anu nyucikeun li goiri kalian ye tohir makruhun anu dimakruhkeun naon istimaluhu makena ye cai. Nah kanu kaduana cai anu suci tur nyucikeun tapi makruh. Pil badani di badan makena ye cai pil badani di badan la fi saubin teu makruh makena dina pakaian makruh teh lamun dipake kana badan dipake wudu pake mandi pake adus tapi lamun pake nyeuseuh mah cenah ieu teu makruh. Wahwa jeung ari cai anu suci tur nyucikeun tapi dimakruhkeun teh al-ma'u eta cai al-musammasu anu dipanaskeun. Aya musakhonu tegasna anu dipanaskeun ku panon poe bita siri syamsi ku asalna matahari. Fihi dina itu cai. Wa inama yukrohu jeung dimakruhkeun itu cai syar'an dina mungguh syarabi. Bikutrin ku pajajahan harin anu panas piina indina wawadahan muntobiin anu narima kapalu. Ila ina il nakdaeni angin wawadahan tina emas perak lisipa ijau hari hima karena pirang-pirang sifatna emas jeung perak. Jadi di mana-mana cai anu dipanaskeun dina besi atau dina seng meureunnan. Sehingga aya karatan tetapi lamun dipanaskeun dina emas jeung perak maka panasanana wadahna emas tinu perak eta karatan. Jadi teu naon cenah wadahna emas jeung perak mah sabab teu karatan matak dimakruhkeun sabab kepanasan ke jadi aya karatan aya kadar karat meureun jadi panas. Wa idza baroda jeung dina mangsa ning tiis zalat mangka leungit naon al-karahatu kamakruhanana waqtaro jeung parantos milih saha Nawawi Imam Nawawi adama karohati karena henteu makruhna ye cai mutlakon barianan mutlak wa yukrahu jeung dimakruhkeun aidon kalawan kitu di naon syadidu sukhunnati bangetna cai anu panas wa burudati jeung bangetna cai anu tiis wa qismus salis wallahu a'lam bissawab.